A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Allah alam bimbing radio walaqad demi teman-teman ngarusak isun agung wis ngarusak isun agung al-quruna ing pirang umat tegese pirang-pirang umat min qablikum kang tetep saking sadurunge sira kabeh ahli Makkah ahli Makkah lamun zaman nazarin yakurun bisyirki kalawan syirk qad ja'atuhum rusuluhum lan teman-teman taka ing kurun Rasulun pirang-pirang utusan kurun bil bayinati kalawan ngagawa sakehdali adalah tiada sedikit sakekang nuduhkeun ingat bener Rasul maka bulan orang nanaan ya kurun ikul yu'minu penenta arariman ya kurun abafun ala zalam iku denatarkan mata salah pagwalamu kawalika halika ya mangkono kama ahlakna ulaik isikal hais garusagin sunagung mangkono kurun najzi bakal ngabalas isun agung al-qawmal mujrimin kaum kang daruraka kabeh al-kafirin tegesekan kafir kabeh ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim kaifa ta'malun. Allah lam bimradi summa ja'alnakum gari-gari anda diagen isunagum ing sira kabeh ahli Makkah ahli Makkah khalaifa ing pirang-pirang khalifah jamak khalifatin iku jaman lapar khalifah pengganti pilar di dalam bumi mimbadim saking sausene kurun linang zura darapan diantaru insun agung gaya baca maluna kalebo kaya apa migawa sira kabeh pihak dalam ard wahal tabiru nabiyyin lananata gawe ibarat sira kabeh bihim kalawan kurun patusan di kurusulan Makkah ngapadarkeun sira kabeh ing pirang utusan insun agung. Cerita seputar bangkawarahna ahli Mekah. Di Mekah kermejana amburadul tatanan kehidupan teh acak-acak moral teh geus teu dilings nungaran judi, nungaran mabok, nungaran zina, nungaran ribut datang ke ngabunuhna geus jadi kebiasaan orang Mekah. Paharan Mekah
nu mantap Kangjeng Nabi diturunkeun di Mekah teh buang kawarah orang Mekah. Setiap Rasul diturunkeun di dinyalah keur meujeuhna pohar. Kerusakan teh diturunkeun Kangjeng Nabi teh jeung nabi-nabi nu sejen teh di Indonesia. Urang Indonesia bana rurut. Ya Allah, orang Indonesia mah. Ini Indonesia mah kos bebek asal diketrekan we. Bebek. Iya kari. Ogolang geus. Kiai mah komo narurutnya asal ditambai we geus. Aduh. Langsung ganti bajunya. Dandakeun orang Indonesia hebat lah. Orang bersyukur Gusti Allah dilahirkan di negeri anu pinuh ku kasuburan, pinuh katentreman, damai, tenang. Iyalah Indonesia. Aduh, nikmat. Ulah ka Timur Tengah orang ke Malaysia. Bagi jatuh betah di Malaysia. Di Malaysia deket sebenarnya Malaysia. Ya Allah ya, tapi ya kan beda jeung Indonesia. Tuh kuariga anginnya hilir ge. Anu gigisik banget. Digisik we ka mata sial angin cek kieu. Seranganna lain nalagaan. Tis tanpa AC. Mana aya di negara batur kos negara urang. Minah. Awewe garilis di urang. Tadina teu daekeun ge bere bae apal. Nuturkeun bae. Gampang. Di urang mah narurut aja boga pikiran ka ditu mal kebeli di dunia mah mal kebel orang asal bisa ibadah we eta kan lain pikiran jelema biasa eta wali itu fokus gitu mah untuk di Indonesia mah jadi wali kabeh walingi iya Mekah wara Abu Jahal beh ngaranna ge serem Umar bin Hisham karena Abu Jahal gagah tetenak. Kedua Umar bin Khattab pohara teteh dua Umar. Entah Kangjeng Nabi ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya panguatkeun agama salah sahiji dua Umar. Umar bin Hisham, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Dah lagi sebab naon lamun agama geus dicekel ku jawara atuh geus. Hei, pokoknya hebat we. Sebab kiai mah tuh paling ya kan manggung baik ceramah jadi berkatan sorban tinggalin gini kiai mah kos gitu simple ya Jawara mah pun lain namun geus nya nama geus turun di agama Jawara mah sieun ka dia de ngabangun naon ngabangun kobong sabaraha di jeung kula mah tuh duitna geus teh sabaraha ha sana kula mah paling ge mampu teh mah genep ka 8 leutik aman gede geus 15 kali 15 di cek kieu teh ngabung geus ulah siap-siap aya aingnya tah eta Jawara geus kos kitu da doangan teh aju kumaha geus ulah kumaha nyokotan ke material bayar ku sia geus sial teh Jawara goblok aduh hebat aja Mas Haji Fendi teh senang orang ada yang ngomongannya nak sebab Jawara kan pas gitu datang ke masjid dengar dia ngeramik cenah Mang Haji aya keramik nak kakarak ge aya ge ieu teh 100 meter butuhna 500 meter nu 100 bawa ka imah aja kumaha geus bawa heula ka kagok aya teh 400 di tenang bae sih masyaallah sia teu percaya ka aing bawa ka imah maksudna engke kan lamun aing meuli lamun aya nu 100 eta kan belang teu bagus ngomongna bisan bawa geus ka imah dibawakan ka imah teh ditungguan seminggu 2 minggu kan nu 100 nu 400 eta teh Jawara pengik ngaranna gitu. Aduh. Atuh dimasalahkeun nu 100 kudu ribut panitia.
anak 100 dibawa ka ditu 400 eueuh bae keribut-ribut gitu neangan kotak masjid sarua eueuh kotak kemana kotak teu kaserep sama sekali masyaallah nyawa-nyawa isukna jaya di mah mangga maju janet kotak masjid tetap diamankan punya ya bagawara orang Mekah teh masih turun Kangjeng Nabi diutus lahir di Mekah diutus di Mekah mukjizatna jelas Allah karim walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wallahu alamu bimuradi memeh Kangjeng Nabi teh aya nabi-nabi samemehna nu nempel ka Kangjeng Nabi Nabi Isa kabelah ditu terus Kangjeng Nabi Musa alaihissalam terus kabelah ditu na Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Daud terus ka ditu na Kangjeng Nabi Yusuf Kangjeng Nabi Ibrahim para nabi-nabi samemeh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ngabogaan mukjizat lamun Kangjeng Nabi Isa mah mukjizatna ke pohara lantaran ka pohara akmal abroso nu lampang-lampang diusap doang anu lepra diusap doang penyakit berbagai penyakit asal diusap ku Kangjeng Nabi Isa mah cager mukjizatna ya Allah ya wahara Kangjeng Nabi Isa maju Kangjeng Nabi Isa teu boga sajengkal-jengkal acan tempat tinggal teu boga Kangjeng Nabi Isa entek al-Masih teh ngalalakon leumpang Isa al-Masih tuh Kangjeng Nabi Musa mukjizatna tongkat eta tongkat ketrokeun kana batu batu keluar cai ketrokeun kana laut laut nyingrai balakeun di harapan Firaun jadi orai tongkat lain sembarangan tongkat besi kuari aya nu ngaji moal tongkat sing ngade sing ngade aya ukuranana panjang tongkat Kangjeng Nabi Musa aya ukuranana dibentuk-bentukna aya dina tafsir luhurna aya jadi aya jenis tongkat tuh Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Ibrahim nyerahkeun diri ka Gusti Allah datang ke awak geus teu dipikiran hiji bae hayang meunang ridho Allah terasa eueuh bae awak dicoba ku Gusti Allah belum melalui Kangjeng Nabi melalui Raja Namrud atau mangga bae sapira awak ya ingat pikiran awak ke Kangjeng Nabi Ibrahim teu pikiran awak saeutik aja sapira awak dipikiran ge ruh ieu kumaha lamun amprok jeung Gusti Allah sapira awak belum kulantaran teu dipikiran teu teura urang makan sapopoe teh mikiran teh awak nu diurus teh awak roh teh diurus sanes mah saeutik obat sabeben pohara jasa urang urusan awak teh pohara isuk-isuk naon ieu nu akur eta kan urusan awak kopi susu uduk sus bubur ketan sok godeki ketan eta kan urusan awak karena eta kos kitu teh roh baca diurus awak bagus isuk-isuk mana mah anu teu akur pamajikan pan jadi bubuk jadi naon gitu ngaranna teh wah jadi sasaran isu keneh geus ribut jeung pamajikan gara-gara ngurusan awak roh kopi amis teuing teu diasahan geus sia geus mereket-mereket Masya Allah urusan dengan awak doang ada ribut jeung pamajikan ya Allah ya Rabbi tak iya kurang teu mikir terus we ulah pae urusan awak sepatu kudu dilap herang atuh teu meunang aya kokotor-kokotor salana istri ka anana ulah aya dua kocalan kareta sia teu bagus kudu hiji we hiji dicoba leungeun dikarinyakeun lamun encan teurak encan
Eta si bloon mah kos kitu si tolol si goblok. Eta kan ngurusan awak ya maksudnya ya. Ngurusan awak, mobilna, imahna, eta ngurusan awak. Masalah wajar-wajar jeung sesuai jeung syara mah. Roh urang iraha di urusanana roh. Kanjeng Nabi Ibrahim geus teh teu ngurusan awak ku sebab teu ngurusan awak sapira awak. Titipan-titipan ti Gusti Allah dibikeunnan ka batur kumaha pangbarahan-barahanan Nabi eueuh deui iwal ti Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nyeun nya mah warung-warung jang nu liwat beusi kalaparan. Jelema deuk dagang, jelema silaturahmi, jelema rek ziarah beusi kalaparan, nyieun nya mah kape-kape. Lain cara kape nu di urang. Oh, di urang mah kape, wah antingna gede sabelah. Di urang teh. Kagak bilang sebenarnya titipan ti Gusti Allah harta loba nyana nangis teu urusan dahareun dibikeunnan kan ka batu satungtung Allah percaya terus. Bayangkeun ti Syria datang ke Mesir eta teh jelema teu lapal zaman Kanjeng Nabi Ibrahim. Mesir Syria, Yaman Syria nu lapar sebab nyana nyieun warung-warung nyieun tempat-tempat lain warung jualan. Kanjeng Nabi Ibrahim hendak coba belum atuh sapira dibeuleum sapira awak cecer teu ngurusan aing belum teu karasa setik-setik aca kuni barda wa salaman ala Ibrahim urang mah kuarieu nu mentak karasa keneh ngurusan awak nu mentak teu urang salah saeutik tibang salah saeutik sebab diurusan urang tuh ya ieu nabi-nabi lu baroga mukjizat aja kumaha eta kaumna tetep teu narurut. Zaman Kanjeng Nabi Isa masyaallah haja kaum Hawariyin we anu ngabantu ka Kanjeng Nabi Isa nu sejen nama anti Isa. Manta kabeladeuna ditinggalkeun teu lila Kanjeng Nabi Isa diangkat ku Gusti Allah. Nyieun pangeran-pangeran dianggaplah Isa teh pangeran Tritunggal. Dah, nyiun konsili-konsili musyawarah untuk menentukan siapa Tuhan. Heran aing mah. Heran nentukeun pangeran teh jadi make musyawarah segala rupa. Beuh, sakumaha di MPR. Jadi eta teh hasil musyawarah. Konsili disebutna eta teh hasil daripada konsili ditentukan bahwa Tuhan itu adalah Tritunggal. Nah naonna? Aya ge urang ditentukeun ku pangeran. Lain pangeran ditentukan ke urang mataknya nama akhirnya atuh pangeran teh diurusan punyana lain pangeran urusan urang terus pangeran teh disalib dan lain-lain sebagainya. Entah kemarin di Jakarta teh ya dongeng apaan kelenteng kebanjiran atuh umat ngagugusur pangeran pan atuh di Jakarta kelenteng kebanjiran selamatkan Tuhan kita ya. Aya ge urang disalamatkeun ku pangeran udah kaoplok kabeh urang Jakarta tarolol. Atuh pangeran digotong alhamdulillah cek kita bisa menyelamatkan Tuhan tolol. Eta lamun dipikir ku urang nu iman urang seserian sorangan. Je, itu kunaon oplo-oplo teh. Yana bersyukur di balai desa bisa menyelamatkan Tuhan ya Allah. Tapi orang kan pikiran teh seri sorangan kajian kumaha ge lamun urang nya eta asli kan eta asli lain bohongan banjir kamari eta ya Allah ya tungtuna urang ge kula ge kapi asem ya bisa kos gitu teh haju pangeran deui ngecedog bae ongkos atuh cek urang mah go usik ke naon ya usik-usik aja dipanggul. Wah, masya Allah, itu sih nublon pangeran apa umat kata sih. Ya keur carita ya Allah. Tapi kan keyakinannya nak kadinya tuh sabodo. Masya Allah. Tuh, pangeran nurunkeun asif Allah, nurunkeun Rasul, Nabi setiap saat. Eta kita dakwah terakhir. Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat-umat anu baraheula teh
tengah barogaan akhlak, tengah barogaan budaya anu diridoan ku Gusti Allah, nutur-nutur kahayang hirupna teh henteu jauh ti bangsa permabokan jeung perjudian perzinahan kitu be hirup ti baheula teh. Numantak di tengah-tengah kerusakan moral, Allah nurunkan Rasul. Mentak diturunkan anak teh di belah timur tengah bae. Nabi teh sebab ditulah nu buang kawara. Nu turunkan di Mesir, nu diturunkan di Syria, nu diturunkan anak di Yaman, anu diturunkan di Mekah. Itu bae kabeh. Di daerah urang. Sebab di urang mah jawara lagi sholat kene di kumaha tuh. Di urang mah jawara sholat kene, jawara makan anti sholat. Nu ngaran jawara mah mabok, zina, judi, anti sholat, eta jawara. Urang mah lain jawara ge, main mah main, aya nu adzan, kayak sholat lain, ye, jawara sih kos kitu heran. Aya sholatan sagala. Dia orang Indonesia mah hebat, masya Allah karim. Mentek jawara di urang mah sorga kajen kumaha ge. DPR doang moal ka sorga mah. Sebab ai jawara mah ngan jangsa nyanaeun doang DPR mah kan nyasarkeun umat. Dolun mudilun. Dia cenah kiai henteu DPR mana DPR lu bener. Aya meureun hiji mah bawa ka dieu dijadikeun jimat ku aing. Dek dibungkus. Ngan tetep bela mun DPR kumaha tuh urang. Alhamdulillah we aya nu daraikeun kana jadi DPR. Alhamdulillah robbil mun DPR teh kumaha ieu. Lumayan bae sakitu mah. Ngan deuleu bae ge di akhirat. Si masuk ngincerikeun DPR. Aduh, mudah-mudahan sih aya hiji batu nu bener, mudah-mudahan. Itu mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Aduh, hiji cangkel itu negara teh rusak teh ku si eta mah. Nah, umat nu baraheula setelah diturunkeun Rasul dakwah lain nurut, padahal Rasul turun ke dunia dibere mukjizat ku Gusti Allah, umat anu buang kawara nyaho deuleu nyaksian kana mukjizat lain iman, merangan ka Rasulna, merangan ka nabina, datang ke perang, datang ke dibunuh segala rupa Rasul. Masya Allah. Tah iyalah sejarah tiba heula horenganan Rasul teh, Nabi teh diturunkan ke dunia teh dakwah, dibere kekuatan dakwah teh mukjizat, kanyahoan kadeuleu jeung kasaksian eta teh mukjizat teh, tapi lain tambah iman ka Nabi teh, lain tambah iman ka Rasul teh, tambah merangan ka Rasul teh, diudag-udag Rasul teh. Dah pohara yang Nabi Ibrahim datang ka dibeuleum teh teh dakwah. Kanjeng Nabi Musa datang ka disikat habis ku Firaun teh dakwah. Dakwah teh kos kitu teh resikona teh perang. Kuari urang lamun dakwah bebeneran atuh sarua. Sarua kitu bae. Iraha bae, di mana bae? Dakwah teh seperti eta bae. Ngan kaya kemenangan teh menang. Jaya lah Islam. Dicekal ku Rasul, jaya lah Islam cekal ku Nabi. Belah dia tu na belah dia na jaya Islam cekal ku wali Allah. Katakan lu karari itu berdendam ke sumat kayaknya deui gerakan-gerakanan. Naon si eta timbul deui ya Allah. Jadi urang ulah kaget. Percaturan dunia teh kitu bae datang ka ayeuna. Ngan kebenaran urang hirup di tahun 2021. Ya bener saya yang terpercaya. Kapan? Di tahun dia keskieu. Oh seperti ieu. Kemudian ngabayangkeun baheula di zaman Firaun beuh meneting lurareunna eta lahir ke dunia orok mun lalaki dibunuh sedih amat si awewe
sedih amat si bapana sarua zaman Namrud ge hampir aya kituan teu pohara jasa keganasan jelema-jelema anu nuturun nafsu teh ngaku pangeran terus datang ke zaman Kangjeng Nabi Isa. Emang kumaha nu mantap diangkat Kangjeng Nabi Isa ka langit teh manusiana buang ka warah teh saat eta. Nah wari urang di tahun 2021 ieu untung orang masih kene tentrem tenang gitu bersyukur ke Allah subhanahu tantem lah. Tapi Kangjeng Nabi nunggu berjuang sabaraha sahabat anu gugur di medan laga nu jadi syuhada kamari ieu zaman kemerdekaan memerdekakeun bangsa jeung negara sabaraha ratus meureun ribu pejuang perjuangkeun bangsa jeung negara. Para zaman aulia Allah buku urang di Zarahan baegan di Kudus eta teh akan gugur di medan laga. Terus para aulia Allah perang ngalawan Buddha, ngalawan Hindu, ngalawan kufar kemusyrikan urang mah bari geus menikmati sakieu ya Allah ngeunaheun jasa dik salat bae ge sapopoe urang moal anu ngalarang gua terus bae salam naik deui salam naik deui hay we eureun engke urang dahar tas dahar ke salat deui terus bae salat sunah terus geus anu ngalarang atau tasbih nasbih bae geus urang di imah teh geus anu ngalarang. Ih baheula dik salat eta kapan atuh hese dik salat ge atuh teu meunangeun wari barang tenang ya Allah ya Rabbi matak bersyukur urang hirup di negeri Indonesia tenang ibadah ka Gusti Allah ngan urang na memang loba kabarah di tengah-tengah aman urang teu ibadah di tengah-tengah aman urang teu ibadah mentak geus we urang nungguan paeh doang mendingan lobakeun ibadah ka Gusti Allah subhanahu. Nah iya kaca urang keur ningali zaman baheula nyata jelas yang yakin kaulan wagung cek Gusti Allah geus kabinasa geus darusak al-qurun umam ka umat-umat ka generasi baheula min qablikum sameme aranjeun kabaya alam Makkah ahli Mekah itop kali Mekah lama walamu ketika umat baraheula teh zalim kazaliman nabi syirki dengan kesyirikan teu percaya bahwa pangeran teh Allah anu nyiptakeun langit jeung bumi teu percaya kana karasulan jeung kanabian bahwa rasul teh diutus ku Gusti Allah nabi teh ditadawah ku Gusti Allah teu percaya. Akibatnya dicemooh para nabi para rasul teh lain dituturkeun endahan di musuhan dieun kekuatan untuk memusuhi rasul jeung nabi perang umat bebaraheula tapi unu menge kabeh ge artina eleh walaqad ahlaknal quruna min qabli jai ahli Mekah cek ngomong urang awas yakeun Muhammad ubat tu baraheula bangkawarah ketika turun rasul dakwah lain nurut padahal diberi mujizat tapi tetep bae ngalawan malah nyeun kekuatan ngalawan lah ka rasul aing cek Allah akhirnya dibinasa dihancurkan ku Gusti Allah ke dihareup geura nunggu sekaliwat ku urang kaum Nabi Hud beak ku angin jeung ku seuneu leuh kumaha coba kaum Nabi Musa baheula ngalawan ka Kangjeng Nabi Musa gubrus ka laut hayu tah iya awas urang Mekah udah sambarangan begitu turun Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi itu urang Mekah teh lain nuturkeun ka Kangjeng Nabi lain nurut hanya segerintil dua gerintil mulai nama marangan musuhan ka Kangjeng Nabi hingga Kangjeng Nabi angkat kaki teh Mekah ka Madinah eta teh gara-gara di perangan. Awas umat tu baraheula ngalawan ka rasul disiksa ku Gusti Allah majauh urang Mekah ge ngalawan ka Kangjeng Nabi Muhammad disiksa ka jeung kumaha malodar parae
selanjutnya ke belah dieuna pejuang-pejuang anu memang geus aya izin ti Gusti Allah memperjuangkan agama, kemudian dimusuhan moal kebal deui rasakeun ge siksa ka jeung hukuman. Ih kan urang ngeri tah lamun kos kitu teh. Sieun sebenarnya mah. Itu turuna siksa teh. Nomor kahiji lamma zalamu zalim dengan kesyirikan-kesyirikan. Dua, wa makanu liyu'minu teu ariman. Tetap bae dengan kesyirikan-kesyirikanana, kekafiran-kekafiranana. Sehingga dakwah teh langsung dimusuhan. Nah alamun naik jelema geus dakwah nu bener haju dimusuhan. Ieu tinggal tunggu bae kerusakan ti Gusti Allah. Mantap ngeri urang sing hade. Ieu ayat teh. Walaqad ahlaknal quruna yakin nyata kaulan wa geus kabinasa ngarusak dengan kerusakan-kerusakan ku aing diturunkeun ku angin teh ku suneur teh ku gempa teh ku banjir teh ku berbagai-bagai siksa umat-umat nu baraheula generasi-generasi nu baraheula mingkobikum meme aranjeun kabeh ahli Mekah ketika orang Mekah ketika kaum-kaum nu baraheula teh zalim dengan kesyirikan-kesyirikan kekafiran-kekafiran waqad ja'atum rusulun nyata datang ke manehana para rusul-rusul bil bainati dengan membawa nyata bukti-bukti anu nuduhkeun kana kebenaran rasul teh pemakan liuminu pemakan jeung teu aya maranehana teh imankeun. Nah ku ayana zarolim ku ayana teu iman ku Gusti Allah teh dakwahna para rasul teh ndahan dimusuhan disiksa ku Gusti Allah. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Atuh kitu keneh sakumaha kaum-kaum nu baraheula umat nu baraheula disiksa ku kaula cak Gusti Allah. Atuh sarua bae urang maka gen najzil qaumal mujrimin. Kaula bakal males ka kaum anu darora kayane kafir-kafir atawa kaum anu geus teu ngadenge kana dakwahna para ulama-ulama mah teh didenge dakwahna tuh mangga bae nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah sapira kaula ngalaksanakeun parentah wungkul tapi akibatna engke. Nah ieu angin akibatna ke sene akibatna ke banjir akibatna ke gempa akibatna ke dan lain-lain sebagainya. Urang kuari teh keur dibere coba ku Gusti Allah banjir di mana-mana. Gempa teu eureun-eureun. Harga teu jelas kuari teh. Sok geura. Ayo kabar ieu teh atuh geus aya Covid. Nyieun was-waskan ka urang. Corona ieu teh mendunia di mana-mana. Akibatna dana-dana kabeh atuh pake nutupan corona. Alhamdulillah masyarakat teh terima kasih banyak lantaran kabere ku dana corona. Tah ulah seuri atuh sia aing mah heran. Ih, aing ulah seuri ana. Aing geus sabaraha aing seuri sabaraha. Tah ieu kan akibat corona ieu kan cocoba ti Gusti Allah. Cocoba ti Gusti Allah. Tah terus dicat sakedeung deui bakal naon deui. Kumaha kadang-kadang merenung ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb. Ulama mah dakwah teh sakadar dakwah bae ge aya teu aya didayekeun teu didayekeun atuh geus janggakeun sadaya-daya. Kumaha lamun dimusuhan atuh sapira ulama henteu boga kekuatan ulama mah. Boga kekuatan mah jawara. Boga kekuatan mah pemerintah nu kudu dakwah teh kan pemerintah asli nama nu neruskeun Kangjeng Nabi teh para sahabat. Khalifah ngaranna diteruskeun ku tabiin nu berstatus khalifah. Terus ku atbaat tabiin terus we khalifah kuat lantaran aya persatuan. Emangnya boga kewenangan untuk dakwah sehebat-hebatna jelema dakwah kemudian teu boga kekuasaan atuh sapira dakwah carita sakitu geus alhamdulillah ketika Allah mere hidayah mah aya bae manfaatna ngan ieu keur carita aslina mah atuh kan dakwah teh eta. Nah kuari nu dakwah teh dibusuhan faktorna nu mantak dibusuhan atuh loba ilah dan lain-lain sebagainya. Nah tinggal engke orang nunggu kerusakan datang kain rusak ilah kadzalika najzil qaumal mujrimin.
kadang munding kadang direnung rempan amat besi aya gempa. Urang geus nyaksian kan gempa Aceh, Masya Allah, tsunami Aceh. Neule bangke, neule harta asana eueuhna naonan ketika tsunami Aceh. Mobil singggulimpang bangke mal 200.000 manusia. Tepuguh kuburanana nu dikubur masa itu. Sok ge ibah dan ngabangun biliaran teh. Bea ku tsunami berat. Terasa eueuhna naonan di hareupeun Allah. Allah teh keur memperlihatkeun kegagahanana di mata dunia tas ya. Nu sia dibangga-bangga mobil tah hanyut, nu sia dibangga-bangga bangunan imah teh miliaran duit tenang di mana sia kan teu mikir tah kuari siana ge di pundak sia teh aya balok sabaraha balok hanyut kabeh jeung balok-balokna bea kabeh bagakeun Gusti awak sia berikut balok-balokna bea kabeh. Naon artina urang di mata Allah? Orang takabur di hareupeun Allah nanaona. Nah iya ketika aya wali Allah belah ditu da pisan barasul, belah ditu da nabi, ieu mah belah di ulama-ulama. Wali-wali Allah dakwah. Kemudian dihina, dicaci, dimaki, bahkan dianiaya. Sarua. Kadzalika najzul qaumal mujrimin. Sakumaha kaum nu baheula ngalawan ka Rasul, sakumaha kaum nu baheula didawahan ku nabi teh endahan merangan nabina, sakumaha kaum nu baheula ketika didawahan teh teu percaya padahal mah bari mawa mujizat-mujizat nu baheula ngalawan ka Rasul disiksa. Atuh kadzalika kitu keneh sakumaha kaum nu baheula tahun 2021 ge lamun ngalawan sarua bakal disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di negara orang aman, mudah-mudahan tentrem, mudah-mudahan kondusif, jauh tina malapetaka, jauh tina siksa, dijauhkeun ku Gusti Allah tina cobaan-cobaan anu berat anu urang teu kuat dari cobaan. Geus atuh mudah-mudahan sejalan antara ulama jeung umarona. Lantaran rusakna umat adalah kurusakna pamarentah. Rusakna pamarentah adalah kurusakna ulama. Bibit kerusakan adalah ulama. Sakumaha anu dicaritakeun ku Imam Ghazali, rusakna umat kurusakna negara, yane pemerintah, rusakna pemerintah kurusakna ulama. Jadi biang keladi kerusakan mah ulama. Sakitu. Dikumpat ka mama lagi kitu bae. Mentek ulama nu biasa disogok eta biang keladi. Nu kos kitu teh nu kerusakan-kerusakan. Anu hukum teh dirobah. Tenang bae. Hukum Islam dirubah. Kalem bae. Padahal nyana posisina aya di ditu. Di mana di ditu? Di itu pokoknya. Tapi ya tuh cici urang masuk anak bawang, urang masuk di ulamakeun kita mah kudu bodoh bae nu teu nyahoan bahwa urang teh sebenarnya lain ulama, sebenarnya umat teh katipu nyaikeun ka jelema teh nu di kembur mah kulantaran eueuh deui kiai atuh geus jadi kiai ke kos jelema nengan kuda, eueuh kuda himar ge dianggap kuda bae tuh kan. Nah, itu mah geus jelas sertifikatan ben kiai teh. Oh, bisa digadekeun sertifikatnya. Iya. Maja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim. Tuluy kaula ngajadikeun karanjeun kabeh alim ka khalaifa. Sapirang-pirang khalifah di muka bumi min ba'dihim sabada generasi nu baheula. Gusti Allah teh sabada generasi nu baheula teh dijadikeun pengurus-pengurus. Kebeladieuna Kangjeng Nabi dijadikeun pengurus Rasul Nabiullah Muhammad Rasulullah.
kebelah dieuna dijadikeun khalifah Khulafaur Rasyidin sahabat wafat Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Kebelah dia tabi'in khalifah summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'di maksudna linanzura kaifa ta'malun supaya kaulah neuleuh maksudna neuleuh teh kaulah hayang nyaho kumaha coba rajin kabeh bertindak nah coba urang teh kuari teh keur diperhatikeun ku Gusti Allah sanggeus nyaho Rasul lu baheula umatna ketika teu nurut ka Rasulullah disiksa nyaho urang di zaman Kangjeng Nabi diparayan dibunuh di medan laga parah kafir-kafir teh ditawan dan lain sebagainya dah kabelah dieuna khalifah pemimpin aing keur deuleukeun cak Gusti Allah hayang nyaho coba sia ngaca henteu ka nu barah heula aing jadikeun khalifah teh sia nurut henteu ka khalifah lamun nurut aman teu nurut disiksa sia aing teh keur deuleukeun hayang nyaho coba ka sia teh kumaha sia ieu ibarat kumaha sia teh nyieun contoh kumaha sia teh nyieun itibar apa teh sih ka nu barah heula tuh kudu dijadikeun itibar sebenarnya siksaeun Allah urang ngeri linanzura kaifa ta'malun wa hal ta'tabiruna bihim apakah anjeun nyeun ibarat ngabenerkeun ka para rasul baheula ngabenerkeun ka para utusan-utusan Allah nu kuari mah geus eueuh nabi geus eueuh rasul beus aya nabi deui talian mana cara ieu naon gara sing rentul kuari jarani nabi heran baru gak mujizat tuh ya teman di Bandung mah mujizat hebat kumaha hebat dah atuh bisa ngareuneuhan segala eta kan mujizat cek yang tanpa kawin tapi reuneuh udah goblok urang ya tah ieu urang teh kitu ibarat bari bade selewengkeun ladaon ge kumaha nafsuna bae kok saya jelema jadi pengurus masjid jelema loba anu bare dararatang nyumbang ka masjid sanggeusna nyumbang loba eta duit teh ratusan juta musyawarah panitia masjid teh ahli tasawuf kabeh tiluan nya musyawarah kurang kumaha jeung ieu duit masjid teh kan ieu nu Allah iyalah bikin ka Allah cek nusa urang teh urang dia teu hayang urang mah ngaran-ngaran nu Allah teu hayang bikin ka Allah maksudnya bikin ka Allah teh kumaha atuh serahkeun ka Allah ih cara nyerahkeunana kumaha cek nusa urang kieu cara nyerahkeun ka Allah mah gampang urang nyieun buledan aju nyieun buledan bae sameter aju kumaha ieu duit lobana 100 juta kanu Allah urang hayang nganyatakeun bahwa ieu nu Allah kuari kaluhurkeun dak mun ragag kanu bulet eta nu Allah mun di luar nu bulet berarti eta jang urang ieu bener oge nya makana atuh gampang sebenarnya kos gitu tapi kurang hebat cek nusa urang kos gitu kumaha kurang hebatna eta mah kan ngaranna nyieun buledan mending nyieun garis leuwih leutik deui mah ya aju garis bae digaris tah aju dibalangkeun ka luhur tah eta lamun anu pas kena garit eta nu Allah di luar garit eta nu urang leuwih hebat tah mah geus jadikeun eta jadikeun taruh panitia goblok kan nah berarti kan di luar garis berarti kan selain Allah iya oke sih cek nusa orang terakhir lain gitu iya nu hebatna kumaha Allah kan maha luhur maha agung maha luhur atuh Allah maha kawasa geus teu kudu make buledan geus teu kudu make garit geus bae duit 100 juta kaluhurkeun nu eueuh eta ku Allah nu turun ka hadap eta nu urang ieu leuwih hebat
Mantap ya mah guys, geus paham siapa nu hebat guys ya. Ada tatarolol kabeh. Nu nyedekeuna makan ka Allah kabeh. Ngedekeuna mah ka Allah kabeh ge horenganan di benak hatina mah eta pasti. Ieu mah panitia masjid, ieu mah lain negara lain panitia masjid. Ieu mah panitia masjid maksudna lain negara. Ieu mah panitia masjid ieu mah ieu. Ieu mah panitia masjid ieu mah ieu. Lain DPR lain ieu mah panitia masjid ieu mah ieu. Yo. Panitia masjid bae geus kos kitu komo di ditu. Ngan teh sakabeh masjid anu aya di dieu bae meulanan. Belah dieu dipake cayo. Eta si tololna masih eta pan. Aduh. Tah eta pan bloon eta kabeh. Ieu sakan siksaan Allah eta. Teh siksaan Allah eta kos kitu ya Allah ya Rabb. Nyana dijadikeun khalifah di masjid eta kan khalifah ngaranna eta. Pengurus masjid teh khalifah. Khalifah masjid. Tuh, linan zul kaifa ta'malun. Aing ngelekeun coba ta khalifahna beneran teu. Dik nyelewengkeun mah duit masjid bae. Aya aturan dek bangun masjid DKM embung diajak musyawarah ulah dibangun. Bangun ulah wakaf jatah leger kene karunya kan wakaf. Padahal geus sing sarengkleh. Sareng ieu teh dikira urang ulah wakaf. Disedak-sedak teh kumaha sih DKM embung goreng duitna 300 juta kunyana dilegleg. Maksudna embung ngabalikeun. Eta mah di Lampung lah. Di urang mah moal di urang mah moal lah. Urang Lampung ya nyontot sia. Khalifah masjid ya kos kitu teh komo umatna. Asal aya nu marah. Sia kusaha marah? Duit ka mana? Ka dieu sia ka dieu. Lain bae ditanyakeun duit masjid. Nek naon duit masjid ditanyakeun sama Allah. Geus diserahkeun ka Allah tah mah. Serahkeun ka Allah atuh teh urusan aing, teh urusan aing mah jeung Allah mah geus akrab. Goblok sakumaha jeung Karawang tolol tuh udah. Tuh. Geus ulah loba omong geus kieu bae tuh. Saya butuh duit kan, butuh bae guys. Coba ulah loba omong teh jadikeun beres 1 juta lanan. Ulah loba omong sih. Duit Allah mah sok dipermasalahkeun. Moal permasalah. Nyana dibere 1 juta ngalamun bade. Duit Allah ulah sok dipermasalahkeun. Aju geus diserahkeun ka Allah, teu kudu tanda tangan, teu kudu make materai. Ya Allah mah pangeran. Bingung. Ini ka mana ngaloyogna pangeran emang butuhan duit. Aing puyeng lah kayak aing minggu hareup pendek marah deui bebas kabeh turun deui 1 juta aja. Tuh mulai guys. Marah deui jangan bere deui, marah deui bere deui. Geus kuari asal kapanggih mere. Awas ya tuh mere awas we. Diumumkeun sia ku aing. Ieu geus sararese masyaallah kan. Jeung cara masing-masing. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Tuluy kaula gajadikeun khalifah di muka bumi sabada umat-umat nu baraheula. Linanzura kaifa ta'malun. Urang teh keur diperhatikeun. Dikanyaokeun ku Gusti kumaha langkah-langkah urang. Tarolah barendanan urang urusanana ieu urusan di negara urang. Kamari bapak kolot urang, aki urang, uyut urang berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Nah, nyaman kan di urang teh, tenang tentrem. Belanda balik ke negarana, Jepang balik ke negarana, Inggris balik ke negarana, Cina balik ke negarana, tinggal urang hirup jadi pribumi di Indonesia, tentrem, tenang. Nah, wari sabara tahun ti merdeka teh. Ti merdeka tahun 45, kuari tahun 2021 sabaraha tahun? 2000 lebih. Bodoh dibawa ke majelis ya. Ya Allah, ya Rabbi. Itu kurang bodoh-bodoh teh nya. Ya Allah. Aduh, geus ganti kuari menjulukannya odob lah. Ti merdeka ka dieu 2000 ya Allah. Ya udah mabok uduk aja gua kumaha ge. Orang teh keur diperhatikeun
nuturkeun henteu teh nya memperjuangkan bangsa jeung negara ka karuhun urang anu ngajopak nyana di makam aya anu di Kalibata aya anu di aya nu eueuh kuburanana nu seret ku Belanda dipikeun ka leuweung jadi santapan hewan ganas dipikeun ka lautan lain sebagainya hanya memperjuangkan bangsa jeung negara ieu mah maksudnya ieu urang kuari keur diperhatikeun ku Gusti Allah nyeun ibarat nyeun itibar henteu anjeun ka karuhun maraneh kabeh eta keur belah di perjuangan ka belah ditu da mah Islam mana teh ieu teh keur diperhatikeun ku aing teh cek Gusti Allah nuturkeun henteu ka karuhun maneh nu memperjuangkeun agama ye atuh nu barah heula umat-umat teh nuturkeun rasulna disiksa belah dieu zaman Kangjeng Nabi teh nuturkeun ka Kangjeng Nabi sarua belah dieu zaman khalifah sarua atuh zaman urang ge kuari sarua namun henteu nuturkeun ka Al-Qur'anul Karim ya teu jauh ku Gusti Allah dibere iktibar dibere contoh dibere supaya urang inget tuh angin tuh gempa lain sakadar tuh kitu kita kok bisa jadi gempa kos kitu nang saha si gempa nang saha si angin nang saha si banjir aya naon kok dibanjirkeun model kan di gunung kok di gunung bisa banjir aneh di gunung bisa banjir tapi tak kan orang mikir maha kawasa Allah di gunung bisa banjir ya Allah ya Rabb aju aya di wilah imah ieu mah beak nu imah kok aman tsunami masjid nu ieu mah aman nu ieu mah kok kena makam ieu mah beak kok makam ieu mah di pinggir laut teu aya kitu maha kawasa Allah ya Allah ya Rabb aya jelema ketika tsunami di jero nyana kok di jero bisa neuleuh pemandangan laut pemandangan segala rupa aduh beres tsunami nyana salamet teu kumaha bisa ngolowong di jero cai kok aneh aya kanehan maha kawasa Allah geus dibukti-buktikeun kan ku Gusti Allah mantak aya naon si tsunami aya naon si ieu gempa aya naon si ieu banjir pikir ke aku urang teh sebab urang keur diperhatikeun kang Gusti Allah linanzura kaifa ta'malun aing keur memperhatikeun kumaha pagawean sia mantap urang alhamdulillah kakarak dibere saminggu 2 minggu ge geus naranyakeun bae ngaji iraha ngaji pas dibuka ngaji moal wakal lah can nya teh urang sama rada lupa kos karang itu emang jelema mah kitu aju gitu deui ke minggu hareup aing bisa teu moal ngaji kamari mah keur teu ngaji nanyakeun deui malah ngalengis nanyakeun lagi aduh sedih cenah kieu teu ngaji hampir cerik lah gitu tah giliran ngaji moal ngaji jelema mah kos karang itu masya Allah tak ulama gas ulah dibejaan dari bejaan sakitu mentak sok diumum-umumkeun duru ngaji da ulama teresep geus barengan ulah anu ngabejaan ulah naon geus saloyog-loyogna jelema nu minggu ieu teu ngaji ge minggu hareup moal ngaji deui mah sibuk kayak giliran orang pere deui ngalengis deui anak karak cenah kula duk ngaji pere deui kiai ya Allah lalu ngomong sih mah jalan ngaji gede dagang sih mah emang itu nyaho itu bukan ganjaran sih mah dagang Masya Allah mudah-mudahan orang gabehan dipanjangkeun umur dibere sehat jasad sehat ruhani otak orang diberi sehat pikiran orang diberi sehat sehingga per detik per menit gerak orang gerak neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala urang ngadoa jang keluarga orang kabehan pamajikan anak incu orang mudah-mudahan diberi cara raang hatena menempuh ridho Allah subhanahu wa ta'ala tambah tetangga-tetangga orang mudah-mudahan Allah mereka jembaran mereka sehatan sehat ruhanina sehat jasmanina sehingga sarwa pada menempuh ridho Allah subhanahu wa ta'ala
Doa terakhir, mudah-mudahan pemerintah urangnya sarua dibere lalonggar hatena, bala lener tur jalujur, sehingga sarua per detik per menitna gerakna untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Nu pada akhirna urang kabehan di akhirat berangkat menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.